Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ngabersihkeun anu najis. Suci lamun jadi cuka eta arak ku sorangan najan dipoe ngagolak. Hari ngumbah najis anjing sareng babi 7 kali make taneuh sakali. Hari najis salian anjing jeung babi lamun leungit ain cukup ku sakali. Tapi utamana ngumbah 3 kali. Najan najis leungit ku ngumbah mimiti. Hari kulit bangkelian anjing babi ku disamak eta kulit jadi suci. Hari nanah cenang bisul getih raheut dihampura mun saeutik dina salat. Deui dihampura najis leutik pisan teu katinggal ku tingali pertengahan. Hari ciki budak lalaki anu acan umur 2 tahun tinggal juru. Sareng acan barang dahar lian susu cukup dikepretan cai tempat itu. Hari najis hukum cukup ku sakali ngaliwatkeun cai kana tempat tadi. Pasal mertelakeun fardu wudu. Fardu wudu aya 6 sadayana. Hiji niat, kadua ngumbah beungeutna, 3 ngumbah leungeun 2 jeung sikuna, 4 ngusap saeutik tina sirahna, 5 ngumbah 2 suku nepi kana mumuncangan tartib rukun kagenepna, 5 ngumbah 2 suku nepi kana mumuncangan tartib rukun kagenepna. Pasal martelakeun nu ngabatalkeun kana wudu. 4 rupa ngabatalkeun kana wudu. Coba bilang kumaneh ulah kariru. Hiji nu kaluar ti salah sahiji kubul dubur naon bae lian mani. Kaduana leungit akal sebel edan sabab weureuh sare sakalor jeung ayan anging jalma sare nu rapet biritna kana tempat diuk teu batal wuduna. Katiluna paantel kulit awewe jeung lalaki 2 nana pada gede batal soteh antel jeung lain mahromna sarta teu make hahalang antarana. Kaopatna nyabak kubul sareng dubur bangsa jalma ku dampal leungeun di lager. Kaopatna nyabak kubul sareng dubur bangsa jalma ku dampal leungeun di lager. Pasal mertelakeun fardu adus. Fardu adus aya 2 masing awas. Hiji niat dina hate masing awas. 2 ngaratakeun cai kana badan anu zahir sareng buuk walatraan. Pasal anu ngawajibkeun kana adus. Hari syarat wudu sareng syarat mandi eta aya 10 teu kirang deui. Hiji Islam, 2 tamyiz, 3 suci tina nifas sareng haid mungguh di istri. 4 ulah aya barang anu nyegah datang cai kana kulit kaya getah. 5 ulah aya barang nu ngarobah kana cai dina tempat nu dikumbah. 6 nyaho kana kaparduanana. 7 ulah nekadkeun sunah ngumbahna
kadalapan caina anu nyucikeun sareng anu dua deui ditangtukeun. Di jalma nu langgeng hadas eta tangtu hiji tuluy-tuluy dua manjing waktu. Di jalma nu langgeng hadas eta tangtu hiji tuluy-tuluy dua manjing waktu. Pasal mertelakeun paharaman ka jalma boga hadas leutik sareng hadas gede. Saha jalma batal wudu maka haram opat rupa hiji salat coba paham, dua tawaf katiluna nyaba Quran najan tulisan saayat dina papan, opat mawa Quran anging diweunangan dina barang ulah niat mawa Quran haram ka jalma nu junub genep rupa ari anu opat tadi jangan lupa. 5 cicing di masjid anging dipipir genep maca Quran anging niat zikir. Ari paharaman sabab haid jeung nipas 10 genep nu tadi jangan was-was. 7 puasa jeung tolak kadalapan ari ngaliwat ka masjid kasalapan. Haram liwat lamun getih sieun ngecret ukur makruh lamun aman urat aret. 10 dialap suka antarana tuur bujalna jan teu aya sahwatna. 10 dialap suka antarana tuur bujalna jan teu aya sahwatna. Pasal mertelakeun haid jeung nipas. Ari kadar haid anu pangsa eutikna kadar sapoe sapeuting kaluarna. Ari golibna genep atawa 7 najan kaluarna getih henteu puguh. 15 dinten jaman pangseueurna najan sajam unggal dinten kaluarna. Suci antara dua haid saeutikna 15 dinten sinareng wengina. Ari 23 atanapi 24 golibna di istri. Ari seueurna suci teu dianggeran sok aya istri saumur teu kotoran. Lamun datang haid sanggeus manjing waktu anu mahik keur salat nu boga waktu halna tacana salat dina waktu eta maka wajib kodo salat nu harita. Lamun leungit mani maka wajib mandi najan tacan nepi kana golib suci. Lamun waktu aya keneh terus salat mun teu aya terus kodo kadelepat. Najan eta waktu salat ngan sakadar zaman takbiratul ihram teu ditilar sarta wajib kodo anu samemehna salat waktu anu meunang di jamakna. Kaya suci waktu isya sareng asar maka wajib kodo magrib sareng duhur. Ari salian ti eta kaya suci waktu subuh kodo subuh bae hiji. Ari saeutikna kadar zaman nipas eta sakecretan getih henteu teras. Ari golib nipas 40 dinten pangseueurna zaman 60 dinten.